Tinggal sa gedang teh, euy. Nagi hese ieu mah. Atuh runtuh ditaikan teh we. Iya, ikan dua-dua mas. Jika bukan dipanggil ikan gua. Iya, oke. Karnawan Anta kan. buat gelo. Saha nu gelo? Iya, iya. Ambil buahnya. Petik. Beres. Tadi gini. Gampang kan ditaikan mah. Bukan gampang. Itu cara mempersulit hidup. Ada yang gampang, atau yang susah dilaksanakan. Olahraga. Bisa hidup juga. Semua bener. Guanya aya juga kaeun. Kanawan. Kaeun. Dua gunung yang saling bertabrakan. Itu Anda sudah pernah merasakan? Oh belum deh, karena ada saya. Juga ya. Yuk. Banyak yang gampang, kenapa cari yang susah? Kang, olahraga Kang naik. Jauh tuh Kang tuh, boro-boro jauh. Di dongkang gitu. Benang. Badan di Kang. Lain Kang di mana? Di mana-mana. Di mana-mana. Di mana-mana. Dia jual di mana? Jual di mana? Pan boga ieu karpet ajaib. Tuh kamari menang teko Aladin. Di wahangan. Nya. Keur ngalatutut tutut Harmis kamari. Menang teko Aladin. Gosok di dia. Naon teh? Jin Tomang. Ngaranna teh. Cek si Jin teh Cina. Yo, aku beri 3 permintaan. Kasih permintaan. Yang ke satu nyandung. Nyandung jadi. Yang kedua. Pokoknya mah karek dua biasanya. Dua teh dia yang ujung-ujung ka dia gitu. Dia nginjem duit. Ngalah gedang. Nu masak kebenaran katempo bieu teh dan gelo gitu. Astagfirullah. Ya bener tinggal di kitu. Jauh kan Koream nangtung kuring teh. Koream nangtung. Aduh, cara mempersulit hidup itu teh ya. Itu nya Kang. Lain Kang, kuring mah rek nyarita teh kamari nyaritakeun kamari ka ditu ka Jogja. Waktu ka Jogja Kang di Jogja mah aya candi. Ada candi eta. Kupurilingan gitu. Yang lawang tapangi geus dikunci. Ada bener. Sok salah wae tidak. Cuman we dikunci mulai lawang. Nya kitu nya tah. Salah wae nya. Kapaksa nguriling deui. Nampoka. Nya yang nampoka nya teh naik. We kuring ke sana eta mah. Ngalacat ka luhur. 3 bajing barenya. 3 bajing. Tanam pot candi Kang. Bener di daerah Jatimanya. Di Jawa mah. Jawa mah. Candi. Terus di mana deui ning candi teh nya? Coba candi mah. Jawa Barat ya aya. Jawa Barat. Jawa Barat itu kan identik dengan bahasa naon? Sunda. Kayak Sunda kasar, kayak Sunda lemes. Loba candi. Candi naon? Di meureunan naon? Kan ditaekan. Ayo dia ditaekan. Itu majikan ieu mah. Oh, majikan. Kedua can dipangniuhkeun kopi. Boga Kang. Can dibere susu. Can dibere susu. Usaha. Usaha we pokoknya mah. Iya susu saset kalau Kang ngaras. Oh, susu saset yang pangniuhkeun. Pan saya resep susu gitu. Susu naon? Saset gitu. Saset. Heeh. Tuluy naon deui can dikekepan. Usaha teh. Usaha. Can dibere jatah. Kan loba candi teh. Ngan hiji dia anu candi tika keheuleun. Naonnya? Can dibayar hutang ka dewek dikeun. Oh, siap Mak. Juga Kang can boga. Eta anu paling menyedihkan mah Can boga. hutang tah gitu. Can dibere di dunungan Kang. Lain kudu aya ke cara nginjeumna. Mereka hubungan abi, ya abi geus udah MBK. Kang. Ayeuna kuring lagu boto ditagih. Can dibere di dunungan Kang. Dibere. Teu meunang Oke bahasa Sunda teh aya.
Heeh. Naon? Candi. Aya candi di Sunda ge. Hmm. Tah kuring ge boga candina, candi bere kudu. Da kulantaran candina candi bere nya kuring oge can dibayar itu sembako ka toko kumaha sok Anak deui we. canak dewe nya ulah merenya jadi balik menang non we tina candi di Jogja pan di Sunda mah geus dia coba tetek bengek candina. Termasuk meureunan candi kekepan anu merana pisan candi kekepan candi aduh boga pemajikan teh kok mau candi bere dua mah dua gedang gitu diaduk gitu kumaha candi ala candi matak nagawat gerah ala ulah cing bae hayu eta bae kan di alahan teu itu kan aya dua di dinya teh candi teh coba aya akaran candi na oge di dinya teh coba meureunan ngagantung Naon? Hah? Naon? gedang naon deui akarnya sok aneh dewek mah Naon nu anehna kan? aya akaran buahna aya Karena naon? heeh akar naon pokona mah aya akaran Hmm. buahna aya Hmm. tapi eueuh batangan Naon gitu? kabukat teuing ngan ku saya teh disidik-sidik jeung ditalungkiknya saya teh asup kenal liang eta teh kenal liang pas dikitukeun tuh wah ulah ini ka jero sing goreng di jero teh aya kebon cengek kebon bonteng loba pibiniheun sia di paingan akarna mikir keluar Sarua ka mana atuh nya? teuing Betul bang binihan. loba pibiniheun eta di buha teh Anjir. ngan Mun ngalahan nya mah gitu. nyeta geus bogo lamun ayeuna teu diizinan teu bakal denda loba denda lagi itu bahaya Aya pisan. bahaya pisan ulah wani-wani karena mau kuat biar aku saja gitu ya aduh aing ya akar gedang